Nih si Dadam di dieu euy. Transfer nya. Keur naon si Dadam euy? Oh, nuhun bos. Assalamualaikum. Dam. Keur naon di dieu? Ngejual sawah. Urang neneangan tadi. Pikir ngejual sawah aja wing teh. Nah make dijual ieu sawah. Wing teh karunya ka kolot ji, ungap we ka sawah wae. Sampai pejual panasnya geus wing dijual sawahna karunya. Yeuh, lain kitu konsepna bahlul. Mun maneh nyaan bener nyaah karunya ka kolot lain dijual. Anggur mah bantuan, amun kolot ka sawah teh ngarame tanur teh bantuan. Da wing karunya ji, ngerat ka sawah wae panas di tinggal itu. Ih, parah. Kolot apal ieu sawah dijual? Henteu da wing perhatian. Si anjing nah. Karunya Astagfirullahaladzim, maneh ieu maneh teh menang beas, menang duit teh ti sawah di dieu. Maneh teh kudu meuli. Disalahkeun wae atuh da. Ih, wing bener ngajual ieu dang kolot karunya ngerat ka sawah wae. Saliweura si anjing. Salahkeun wae lah. Parah ieu warisan kena teh meureun dijual. Si anjing saliweura. Karunya ji. Allahu Akbar, parah si Sardam. Aduh.